Mitra sadaya, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nuka tunda. Carios nyambung judulna Gobang Naga Sakti. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-17. Para wargi sadaya, Mang Oyo kajero deui nyokoteko jeung cangkir seng 3 siki. Samalah ngawadahan goreng peuyeum sagala 5 siki nu geus tiis sabab goreng peuyeum sesa isuk-isuk. Waktu Mang Oyo keur ngawadahan goreng peuyeum torojo nyiman pilih kaluar ti kamar, samarukna mah geus beurang dumeh ngadenge sora nu ting derendeng. "Tabu sabaraha ieu teh, Mang?" tanya nyiman tili. "Lah, bengi keneh nyai nu mage tabu 12:30 bade angkat ka mana atuh ieu teh?" Temal Mang Oyo neuteu. "Panyanten teh tos subuh mirehna meh nguping nu ting derendeng." "Itu aya ronda nyai tiluan lah. Biasa we unggal wengi sok dipasian ngaleueut jalan hawa tos. Kulem dewe nyai bengi keneh ieu teh." "Dipitureun cang abdi nu duaan araya dipayun mah." Nyiman tili nanyakeun karta jeung wasji sieun areueuh. "Araya nyai malih nuju ngarengkole hawa tos taririseun temenan." Temal Mang Oyo. Tuluy ngoloyong ka tepas rek mikeun cai jeung opieun kanu ngaronda. Samalah nyiman tili nuturkeun kituna sotenan rek nempok karta jeung wasji. Ari diteang nyawe keur ting porongkol kawas peusing. Ari tadana keur dariuk jeung baturna dina golodog teh ngareret ka nyiman tili. Kalaban nanyakeun ka Mang Oyo anu boga warung. "Ieu saha, Mang?" "Oh, si nyai ngadon ngarerep di dieu jangdana." Temal Mang Oyo bari ngecagkeun teko jeung opieunana dina bang barung. "Aduh, punten we kabilebinan panginten nyai lah. Disangki mah teh tamu," cek dana bari neuteu parita teh para mitra. "Henteu Kang, kaleresan we abdi bade ka jaman ningal ieu Mang nuju di pawon." Temal nyiman tili. Bari rada ngakelenyu imu. "Kumaha Kang abdi ngiri ngararep di dieu teu sawios-wios mangkani sareng ieu rencang duaan." Pokna nunjuk wasji jeung karta nu masih keneh ngagebra. "Alah, teu sawios-wios nyai da di dieu mah sok aya nu karulem atuh. Biasana mah nu sok ari calan amparan sareng nu icalan parabot dapur. Mun ayeuna kaleresan teu aya dupi pangiringan teh di mana nyai?" Dana kapapanjangan ari Mang Oyo jerut turun reka cai. "Di ditu Kang di leresan andir lebakeun jalan cagak nagreg." Tema nyiman tili sajelasna. "Uluh guning meuli tobi. Dupi maksad bade angkat ka mana teh?" Dana talete seneng baturna nu duaan jarongjon ngaropi. "Kumawi abdi teh kenging uleman ti pimpinan silat nabeuh dinu karyaan ari ngadon di piwarang kaul. Atuh tiasa-tiasa ge kapaksa we isin-isine kalintang ing isin disebat naon teh ingis disebat istri jalingkak we Kang." "Oh, nah mangga isin-isin teuing nyai sae we aya katiasa mah. Da seni mah tuh kitu nyai namina ge seni." Hebat pinten nyai mah nya seueur katiasa." "Tiasa mah henteu Kang diajar we." Tema nyiman tili. "Nah atuh Kang dilaleueut." Pokna deui teu lila Mang Oyo nu boga warung balik ti cai. Manisiga nu leuwas haruha harehoh terus unggah. Pok cacarita karona nu keur ngaropi dina golodog. "Alah, jangdana, bieu mangker ka cai, katingali anu jujuringkangan deukeut kula. Teuing saha sabab teu sidik kana rupana," cek Mang Oyo rada haharewosan. "Sabaulung mah dana curing hak samalah rek ngopi goreng peuyeum teu tulus. Dituna deui dina piring. Katingalina mah duaan jang. Alang siang jelema panitia euy heueum dipongpok imah Paulis. Eta katingalina ku Mang Oyo kamarana ayeuna?" Dana siga nu reuwas samalah asim jeung soma tingkala cat arungah ka tepas. Siga nu sarieun. "Teuing da teu kungsi ditingali ku Mang oge. Da sieun samode urang girang teh atuh sirik meuli cacag gapanan ku garong." Temal Mang Oyo. Jep jarempe sabab ngadenge anjing meuni rage. Geus teg timburunan ngarona teh jeung Mang Oyo teh pasti. Ceuk nu ngarona jeung Mang Oyo pasti aya bangsat sabab anjing meuni rame ngagogog ti ditu ti dieu. Pok nyiman tili nanyakeun ka Mang Oyo rada haharewosan bari neuteu. "Di palih mana aya jalmi teh mah?" "Eta nyai di Lebak Caketampian." "Sawak mah madulan ngalin kieu teh lah." Temal Mang Oyo nyaritana teu wani tarik malah bari ngaroncon. "Punten Kang abdi ngiri ngalangkung sakedap." Cek nyiman tili maksudna rek turun nyaeta maneh hayang ka cai. "Bade ka mana nyai?" bertanya Mang Oyo. "Nu ka jaman Mang." Tema mantili ngareret. "Ulah nyai ulah lungsur alabora teh ge kumaha tepang sareng garong."
Alah, dia katingali ku Mang. Mang Oyo hariwangi. Muhunya ulah lungsur ke heula antosan cenah tebih heula bili aya caket keneh katampian. Dindana Mang hariwangkeun. Da abdi bade ka jaman Kang. Ulah nyai ulah singkeng dicarek. Alah. Mangganing sering kajantenan nu dipahala ku bangsa rampok sareng bangsat. Mang hawatos we ka nyai bilih cilaka mangganing nyai sasat nujuna tamu di dieu teh. Cek Mang Oyo teu sirik namun tangan leungeun Nyi Mantili. Ku sabab hariwangeun cilaka. Geus kitu mah Nyi Mantili ngajanteng tunyangeun wasdi nu keur ngagebrak keneh teu lilir-lilir. Atuh Mang Oyo jeung Rona nu tiluan jarempe eueuh anu ngaromong sakemek-kemek acan. Heuleut saparapat jam waktu Mang Oyo jeung nu sejen keur ngadedempes di tepas. Geblig-geblig cenah kadenge sora jalma nu keur leumpang tinggar beli. Dipongpok imah Mang Oyo, puguh we beuki ngahep-hep. Geus teg timuruna mah ka jalma jahat. Najuringkang teh nya dua urang bangsat ngaliwat kaburuan imah Mang Oyo. Pangawakan jarangkung gede. Nu saurang keur mamanggul gemolan taksiran gemolan pakaian meunang maling. Ari Nyi Mantili ujug-ujug jelang meluncat ka tepas. Kaburuan para mitra di tepas kaburuan bari teu tatapas sini nu keur ngagandong gemolan teh dibanting punukna ti tukang. Solontod bluk gembolan murag. Puguh bangsat nu dibanting punukna reuwas. Gentang mak gentak malik ana breh si horeng awewe nu ngabanting punuk pok bangsat ngomong ti popolotot. Setan sia, kumayua si awewe-awewe kumawani ka aing. Hayang modar sia ha? Pokna sedang baturna nu saurang deui geus ngagilir-gilir perah bedog. Nu nyelap dina sela-sela beubeur gede. Lain kaula nu hayang modar tapi nu kitu patut nu kudu modar. Ayo ini cia. Tema Nyi Mantili siga nu eueuh kagimir. Sedeng Mang Oyo jeung Rona tiluan ngeleper nyarempo di tepas. Hah? Naon perluna sia maksud cilaing kumawani tangga teungeut jeung ngusir sagala ha? Wah pati-pati kaula kumawani kitu lamun andika teu ngabogaan kalakuan jahat. Rek nyingka moal ha? Nyi Mantili bener-bener gede wawanen. Sedang bangsat nu saurang deui ngojengkang rek nyokot gemolan pakaian. Ngan orok kaya kakarek ngelongkong di pihulaan manten ku Nyi Mantili. Jabrod dayagdag saurang bangsat ngadayagdag. Dibanting dadana ku suku wari harita Nyi Mantili muterkeun awak teu beda ti panggal. Atuh puguh we bangsat jadi nafsu. Ngan serepet anu saurang di tas dibanting punukna ngalugas bedog kalawan teu sabar. Manehna rek nyabet beuheung. Siu klep Nyi Mantili teh eleh rikat gentak ngalelepkeun sirahna. Kilek bangsat malik bari bedog teu antepan disabetkeun ti gigir. Nyi Mantili ngajaul siga dek kiber ngebrehkeun gerak garuda ngapak. Suku sabelah nu kenca diperengkelkeun, nu katuhun nojer ka gigir ngacejek tak-tak. Sedang leungeun katuh ngahiuk para mitra ngirimkeun gempuran, teungeulan kepang. Jabrod. Aduh. Saurang bangsat nu digitik palebah carehamna ngagoa. Nusa urang dijek-jek tatak dijejek tak-takna ngajari jeug. Tapi sakitu mah kawilang tahan tekung sirubu. Malah duanana jadi tamah gararang ngagunakeun bedog menibut bet matak paur anu neuleuh. Samalah Mang Oyo mah nya ge kasebut kolot meni ngadeg-deg Mang paurkeun ku Nyi Mantili. Mang kading manehna lemor ning hareupan dua jalma jarangkung gede bari ngagunakeun pakarang. Tapi nu dipika hariwang mah para mitra siga leungit karisi ilang karempan malah beuki cingceung. Dua urang bangsa terus-terusan nyabetkeun bedogna ti luhur ti handap. Saurang ge can aya nu hasil sabab Nyi Mantili beuki rancingeus. Beuki ati-ati micin pibahyaeun curalat-curalit Nyi Mantili jujur liletan ka tukang. Sedeng tukangeunana aya nu jadi lawan. Siu nu tukang Nyi Mantili nyabetkeun bedog ti tukang. Brak. Nyi Mantili depa cenah nu saurang diluncat rek narok sirah. Kulitik Nyi Mantili kentak ngagulitik ka sisi. Geduk sirah ngageduk kana hiji barang. Ana direret si horeng halu nogel dina kolong golodog. Atuh kabeneran Nyi Mantili boga andelan. Orejat hudang deui pramitra jeleng nu jadi lawan datang ti gigi rek nigas cangkeng. Siat. Nyi Mantili ngejat ka tukang bareng jeung kitu. Tungtung halu dipake ngabanting bedog. Pletak koleweng bedog ti pihak lawang moleweng. Nyi Mantili nyusul tepus rek ngabajeg suku ku halu. Ngan orok kaya nu jadi lawan jaring khas pisan. Gentak ngajaul bari bedog na ngolebat rek mapas tak-tak. Kilek trak bedog ditadah ku tungtung halu. Suruntul nu saurang di juruntul rek nyuduk beuteung. Pada sure Nyi Mantili luncat ka luhur. Padedag tungtung halu hasil ngabanting sirah nu rek nyuduk beuteung. Nu jadi lawan ngagoak malah terus ngagarabagan taksiran sirah asa bejad. Da bugu dibanting ku halu satakerna atuh para mitra. Keur kitu disusul tepus di bobokongna dibanting ti gigir. Peledug, dowet.
menjadi lawan ngagoak terus ngaberengbeng mabur. Sedang baturna saurang diluncat rek ngarawel gembolan ngagoler deket golodong. Kabeneran harita wasji geus nyaring ti tetali kene. Korejat kep ngahompet beuteuh beheung ku bangsat. Nurek nyokot gembolan tadi hompet ku wasji ti tukang. Sedang leungeun bangsat nu keur dipake nyekel bedog dibanting pigulangna ku Nyi Mantili. Bangsat ngagoak bedogna murag Paramitra. Wasji tetep we pageung ngahompet beheung. Harita Nyi Mantili Paramitra nyerang deui. Jabrot hulu angan bangsat anu keur dihompet beheungna ku wasji digempur ku peureub Nyi Mantili. Puguh we cacak dibere gempuran peureub awewe kuat ka ongkek. Da pugungnya ge Nyi Mantili awewe boga teunggulan anu hebat. Bangsat babalongkengan uta uger. Tingkus leungeun amang cek Nyi Mantili ambakanna ngahega. Halah baung parieskeun ieu beheungna Nyai lah. Sekali ge moal teu ngadrak-dak temenanya tulang beheungna. Entong mah urang tanya heula sok bawa ka jero cek Nyi Mantili. Sok ungah siaga ngarangan lah cek wasji tapi bangsa tetep nagen teu daek ungah taksiran sieun diserenkeun ku kanu wajib. Rek ungah sia moal kudu di kieu sia pokna deui beheung bangsat rek tetep dihompet ku leungeun kenca. Sageun katuh ngajiwir kumis ku bangsat aduh-aduhan bari jeung aduh ampun geus ya. Nah tuh si ada resinaker bawa ka jero teh komo lamun rek dipodaran sia nya. Cekuk bobohokongna Paramitra. Bobokong bangsat ditajong kuat ka titotolonyong ka jero. Harita sararea Paramitra jeung rona nu tiluan ka Arima. Kalawan pantona ditutupkeun deui kitu deui karta nu kakara nyaring teh ka jero. Sabab asa kageuingkeun kuno aduh-aduhan. Gemolan pakaian dibarawa ka jero ku Nyi Mantili pikeun bukti. Gemolan naon ieu teh? Nyi Mantili kakara nanyakeun eusina gemolan. Papa. Bangsat nemalan teu puguh. Nu bener sia ngomong teh jawab nu bener. Naon eusina? Papa naon? Nyi Mantili tipu pun cereng. Jawab nu bener sia tuh, jawab deuleuh. Pasti milu keheul ngajiwir kumis bangsat. Aduh. Bangsat ngkupan kumis. Sok jawab sia misi gaplok wae. Pakaian temal bangsat kakara ngajelaskeun. Mau pakaian ti mana? Pindah. Temal bangsat ngabohong nyebutkeun rek pindah. Atuh beda rinatna Paramitra. Beda serekna kana hate sanajan manehna nyebutkeun rek pindah ge teu percaya. Ngan gamplang we ku Nyi Mantili dipiling kuat ka ngajengkang. Nu bener sia. Ampun di ditu. Menang malingnya. Nya, kumaha bangsat bari pupurungkutan. Menang maling di mana? Di ditu ti imah. Tema bangsat teu nerangkeun ti saha-sahana. Cobi Kang paluruh heula ka unggal bumi. Ili urang di aya nu kapalingan, pamilar urang di aya nu kapalingan enggal. Sina ka dieu nu kagungan barangna wios bangsatna mah di dieu heula. Cek Nyi Mantili parawargi. Nitah karona kalawan teu hararese tilu urang rona tarurun terus arini. Mapayan ka unggal imah. Panutupan ka imah juru tulis samalah kurona digagero tilu kali ti luar. Kabeneran juru tulis teu hararese kaluar kalawan kurona ditanyakeun. Bisi kabongkaran. Ana dipariksa teh ku juru tulis jeung pamajikanna nyawe. Pakaian dina lomari bersih eueuh sacewir-cewir acan. Kitu deui perhiasan tilu potong jeung cepuk-cepukna eueuh. Sanggeus dijelaskeun mah Paramitra kurona. Yen aya bangsat beunang juru tulis datang ka imah Mang Oyo. Samalah harita para wargi sadaya pamajikan jeung minantuna marilu. Sanggeus dariuk harita pok Mang Oyo cacarita perkara aya nu maling. Pakaian kalawan dijelaskeun anu newakna Nyi Mantili. Naso heula para wargi. Para wargi sadaya tutas Mang Oyo cumarita pok Mantili mairan. Leres kapenak nemu ku abdi Pak kaler sanjal mina ngalangkung ka dieu. Ari ngabitan ningalina mah ieu we mang ngali ka anjeunna bade ka jamban saurna teh aya nu jujuringkangan caket tampian. Atuh salajengna mangga we udingaan haleres ieu teh anggoan kagungan. Cek Nyi Mantili bari ngeserkeun buntelan pakaian. Sedang bangsat nama melenguk we dihapit ku wasji jeung karta. Singga deui kadinya tingalian ibuna. Cek juru tulis nitah deui ka pamajikanana kalawan teu hararese. Buntelan dibuka ana breh nyawe pakaian manehna jeung jadi salaki. Kitu di perhiasan ge aya jeung cepukna eueuh kene. Leres anggean di ditu apana?
itu salahjeng nama tujang ulis nabade teras diserengkeun wae kan wajib jalmina tanya Mang Oyo bari ngareret ka juru tulis nya ritos jelas kieu mah lah bari jalmina aya urang teras geus serengkeun kan wajib atuh Mang atuh kalina ti kitu Bapak ngaturkeun nuhun ye kana jasa si Nyai mung wayahna we enjing mah urang ka balai desa heula sareng Bapak nu dimaksud teh boros Nyai tiasa ngajelaskeun perkawis jalmi nu ayeuna parantos ka cangking gitu cek juru tulis nganuhunkeun ka Nyi Mantili itu dia pemajikan juru tulis nganuhunkeun insyaallah Bapak tema Nyi Mantili aisyana tong dicana ka balai desa polis langgung saya beresan geus beresan nyawana masih kuring lah sangem tibatan disarengkeun kan wajib ngabilih kitu-kitu deui lah kumahan geus we atuh sekaligus cek wasji kahayang nama dipaehan bangsatna ulah duga kitu jang sami sareng urang midamel pokona malah ngahakiman ku nyalira gitu aya nu berwajib yos bobot pangayon timang tarajuna mah kumaha nu berwajib atuh tema juru tulis geus jelas kitu mah juru tulis jeung pamajikanana kitu deui minantuna pamitan baralik samalah ronda ge kabawakeun baralik ongkohan harita geus wanci nyedek ka subuh nu aya lintang ti pribumi jeung Nyi Mantili katut Wasdi jeung Karta isukna kira wanci hanut moyan samemeh Nyi Mantili rek tinit ka balai desa jeung juru tulis mere pancen heula ka Wasdi jeung Karta tayalian dititah maluruh ngaran Lamsijan kalawan kudu bisa kabawa gobangna sanajan Wasdi jeung Karta ngarasa bingung oge teu bisa ngejar kumaha nya kapaksa arinit ngan ku Mang Oyo di bahanan bakal sangu satimel sewang jeung dengungan buka kamarana Wasdi jeung Karta maluruh Lamsijan anu lakuning biheung bisa kapanggih sanajan rek diteang kasarakan oge can nyahoeun rasarakan Lamsijan nu puguh Wasdi jeung Karta ngadon aprak-aprakan teu puguh nu dijugjugna cag heula urang tuna urang teu dihaneuleun sieun urang tuna dihanjuang siang paragi nyokot ningalkeun mangsa kahareup urang sampeur deui para wargi atuh para wargi soal Wasdi jeung Karta kitu deui Nyi Mantili nu keur init ka balai desa jeung juru tulis urang nyerang heula nyaritakeun saurang lalaki pangawakan jangkung gede kumis baplang sanggadulang harita keur jalang jeleng ditepas di singhareupanna ku batur nalimaan bari saurang eueuh nu ngaromong sakemek-kemek acan kabeh tarungkul bangun sieun si horeng si mana horeng nu keur jalang jeleng ditepas teh tayalian alias Ki Bardawi alias si Rewok keur ngarep-ngarep anak buahna can baralik keneh geus sapoe sapeuting dilak Ki Bardawi ngadilak ka anak buahna nu keur tarungkul pok nyarita sora badag ngumang kana dedegan kamana marantog nasi kunyuk rawun lebokeun tetelo nama lodar gitu atawa dicekek ku jurig turunul geus dua poe sapeuting can marantog keneh wae ku geledeg genggerong we si jurig teh sia ari sia kumaha jangkrik sanggup ngadatangan anakna manor teh ha cek Ki Bardawi ngareret ka anak buah katelah si jangkrik mangga ba teu Ki jangkrik bari sirana umut-umutan mangga montong mangga kalah kasumut sia sanggup itu ngomong benar sia sumuhun ba benar sia sumuhun ba sumuhun sangem angin sareng saha sun kumaha lamun si Leng jeung si Timbel Ki Bardawi ngareret kalawan nanya kanu saurang katelah si Timbel geus mah balang siar mah kanu jauh bageung si Timbel saliwang naon sia balang siar kanu jauh badeul curing sia dasar keblege wira bonge dasar si kutreuk sia aing mali nanyakeun perkara si Lodong jeung si Korang nanya ka ilaing sanggup henteu maturan si jangkrik ngadatangan anakna manor deuleu oh papa-papanya anak kuring mah nanyakeun si Lodong jeung si Korang atuh nah ikur kuring mah kamana ge moal buru ngalaksanakeun bah kira atuh engke di mana si Wamelak geus marantog sugan hasil keur babaeun ka anakna manor euy kira bageung aya perkara ini mah tong broning engke sanajan ayeuna ge teu salah teu aya salahna kuring rek tanyakeun heula ka Abah cek si jangkrik harita ngareret saliwat luk tungkul deui si geus serab ningali sorot Ki Bardawi nanyakeun urusan naon sia Ki Bardawi teu weleh asia aing bae eta perkara anak Mang Manor teh kumaha lamun manehna teu daekeun narima kana maksud Abah atau batu kaidinan ku indung bapana sia hari sia
kawas bolon rodek hulu ha kawas 3 beleg polo pisan make nanyakeun kumaha sagala ye jangkrik aing loba jawaban moal loba jawaban deui daek syukur eta nu dipenta teu daek atawa inung babana nya teu ngidinan paksa ku sia sing saha nu ngahalang-halang montong loba perkatanyaan gunakeun bedaug sia deui ceuk Ki Bardawi para mitra marentah ka anak buahna kudu ngalaksanakeun kakerasan. Para mitra kaum dangu. Koloyong harita Ki Bardawi ka jero duka rek naon, daya kana setengah jamna can biji seneng anak buahna tinggal rendeng nyaritakeun baturna nu duaan. Can baralik keneh kayalian anu maling pakaian juru tulis katelah si Korang jeung si Lodong. Euy berat tugas urang euy kudu mahalaman norma euy. Mending rakyat-rakyat film murai tamaling 10-20 orang kana ratusna malawun segurang di karpung kur hayat didinya kamari ge boga gawe boga awewe piaraan ngadon disiksa kudu ditulung dengan pagawean ukur hees wae jeung kayang deui ka anak manro kontrak eta si laing kitu teh hayo make bebeja manggihan randa geulis jadi ngaripukeun sararea Cek Siti mah ngabongankeun ka si Jangkrik pikir-pikir masalah dewek sorangan euy terus ganteng mau kadengin ke si Abah kemelah laksanakeun euy perkara hasil nu mah mangke atuh tema si Jangkrik keur kitu guru kak saurang baturna katelah si Lodong ka karabalik datang menharu hahareong pakaian rarawek jaba bajedug teu puguh rupa waduh silakan euy silakan gede euy kamana si Abah euy cek si Lodong para mitra matak pikarewaseun baturna nuker ngarariung ditepas kabeneran Ki Bardawi norojo ti jero geuning sia kekerem mantong si jurig teh sia kumaha bejana Lodong ha cek Bardawi bari mureleng ka muka keur datang ampun bah sadaya dawe silaka bah si Lodong nyarita teu tatag bari satengah nyembah ka Ki Bardawi nu keur ngajaga hah pangdenge teh cilaka deuleu nya bah cilaka bah jeung si Lodong ngeleper cilaka kunaon sia ha cilaka kunaon ha kuring peuting kabari maling pakaian jeung perhiasan di imah juru tulis malah harga pakaian disabawa diganong ku si Korang barang teu dikaji perempat ku kuring jeung si Korang lain megat jojo batu tunggalan tapi kuring teu kuat ngayunan bah kuring gendat ngejat si Korang mah duka teuing ka korban ka ketewak cek si Lodong nyaritakeun perkara tas jojo batu tunggalan kayalian ngayonan nyiman tili nu alatanna tas maling pakaian jeung perhiasan anu juru tulis Pematak aneh Ki Bardawi udug-udug nafsu kalawan teu tatapas ini beungeut si Lodong dijutik ku leungeun kenca setan sia cebet plug si Lodong nyuuh taksiran karasa uleng tapi teu dilamun yang cengkat kalawan cumarita deui ampun bah ampun bah pokna bari nyuuh kana suku Ki Bardawi panjang muda-muda sia jurig lagu deuleu bodoh kelo sia dasar lebokeun tetelo nurus punyung sia teu gableg ka era kana tangtungan ngadon jicil tur jadi babaturan sia teh yang sorangan cenah goblok nyaan para mitra telengesna Ki Bardawi harita si Lodong teh para wargi sadaya tuluy disiksa nepi ka beungeut naruksa gareuneuh jeung gartihan bluk si Lodong nyuuh para wargi sadaya keur kitu pelekuk sirahna ditajong si Lodong ngajungkeun nyang korah dina golodog sedeng batur-baturna araya oge ditepas teu warani megatan sarieun ku Ki Bardawi ini sajurig mantong sia mantong ngajerug di dieu ini jabrod si Lodong nuker nyang korah dina golodog jadi tajong kurubag si Lodong nuker nyang korah na golodog ditajong teu para mitra igubrag kahana kunyang si Lodong cengkat terus ngaleos ti marije kira-kira 10 meter jauh ti imah dawar Ki Bardawi maledogkeun peso balati nancem pisan ka tongong si Lodong. Si Lodong ngaguak awakna melenting rubuh. Awakna guyang getih da puguh peso balati make racun. Si Lodong teu kungsi setengah jam terus korban ku katelengesan Ki Bardawi. Kurang ajar sia. Buang deui di lebak buru-buru. Ki Bardawi nyentak atuh anak buahna 5 anting koreja. Gancang tarurun kalawan mayit si Lodong digarotong ku opatan ka lebak. Musa urang mawa pacu terus nyeng kuburan. Itu kungsi lila mayit si Lodong di ruang tuluy dating ruang bangke sato, tu make padung-padung acan.
Reng si anak buah Ki Bardawi ngaruang mayit Silodong terus ngadarawung ditepas. Hari Ki Bardawi harita teh sare mengaguher. Pongkohan manehna geus satiapa wad Cilohor sok sare. Atuh anak buahna jongjon ngawarangkong ditepas. Tapi kitu ge teu wani tarik sabab sieun Ki Bardawi pimpinanana nyari. Lain ada tadi ningali Silodong itu kuat. Meuleuh euy keur disigiap si Abah. Begitu banget geus teu pate rudang ledong ku geuti terus dihampa dihanca. Eta deus na pauro make jeung bakti dipariuskeun deheungna euy. Terus dipanting kareham ku pigilang leungeun. Ya sarah rebah we kareham sorangan euy. Kana Silodong yang porah dina kolodong terus digitik. Sabarlah dicita ini, penghadap kepada sina ini ti dieu. Geus jauh terus dibaledong ku pasebalati hampir apalat pisan euy. Nah, eta deui kan halina pete euy padahal jeung urang mah Silodong teh nya tong kebalik geus we kabur sekalian geus si jangkrik. Geus na mamangwatirkeun puna si baturna katelah Silodong korbanna dipahala kun jadi pimpin. Nah, saheula Parawargi. Memang Parawargi sadaya dina seh-sehana masih jangkrik mangwatirkeun kana nasib baturna katelah Silodong. Nu korban dipahalakeun jadi pimpinanana. Terus sanajan dewe ke sarua we jeung perasaan lain euy. Nanti bisa kumari hate mah hayang lulungan atuh. Nah, urang lulungan sarua jeung urang maragatkeun nyawa sorangan. Cek si timbal pok baturna nu saurang deui manyirankan katelah si Sapar. Dan kuring teh tega nuleuna euy. Masa kuring mah gancang we ka jero nya teh pawur waktu Silodong keur ditajong beungeutna ge. Geus lain mah kirain ka manor kontrak teh timbal. Sapar ngareret kasih timbal nu keur nangkep tuur. Oh, itu cuma perintah si Abah we. Di berat naon aku euy ah. Oh, berat ngalaksanakeunana mangkani cek si Abah lamun aya nu ngahalang-halang kudu diberesan nyawana. Kalau basa kamari nyarita teh harta bana urang udinya kudu diurut kabeh cenah kitu. Urang nu mana euy? Sapar talete kalawan itu. Urang pase nu salamur jeung manor teh. Anu kitu si Abah marentah kudu ngarurut harta bana berayat urang pateh. Tuh cek Sapar nanyakeun di kasih jangkrik. Nya perintah nama kitu. Harta bana urang dinya kudu diurut kabeh tapi lamun anakna manor teu daekeun kawin ku si Abah kitu ge. Kekelanan. Ari rek ngarurut harta bana urang pase mah euy. Ku sabaraha urang euy kapan batu urang ngan 5an kira-kira rek kuat kitu lamun urang dinya ngayakeun perlawanan. Sedang rati-rati dinya teh atuh aya ratusna jaba aya Tuan Martien kepala employee mangkaning manehna mah ngabogaan badi euy. Lamun bangsa walana atur pangkat atuh. Cek Sapar siga nu ngarasa wega. Manasikeun anak buah si Abah teh aya di dieu wae kitu. Kapan nu dibalungkeun teh ga aya kana 30 urang sabaruk saeutik kitu murid si Abah teh. Teu masih jangkrik. Memangnya murid Ki Bardawi kaayeunakeun mah tamah loba Parawargi. Aing keur menjitong disangga ku kuring anu aya di dieu wungkul. Limaan boleh kuring ngahulang. Cek si Sapar jep sararea jerempe siga nu geus beak ti omongna. Harita waktu anak buahna Ki Bardawi keur ngobrol di pongpok imah. Aya saurang lalaki Parawargi sadaya. Pakaian rarangsak jeung kuleuheu make dudukui samak butut malah diiteuk sagala ku abi hawur segede indung suku. Si horeng si mana horeng eta jalma nu rek jajaluk ngan teu wani nyampeurkeun kanu keur ngobrol di tepas. Leos indit deui bari dina leumpangna rubara gancang siga nu sieun di udang. Sanggeus jauh ti panganyerkan Ki Bardawi reg eta nu lalaki nu jajaluk teh eureun di tempat nu hara-haraeun. Gerendeng nyarita jeroeun dadana bari ngaliekan ka tukang. Duh. Untung aing teh terus nyampeurkeun kanu keur ngobrol. Panyana teh rakyat biasa we urang dinya si horeng tempat nu jarahat geuning. Ieu kadenge pisan ku aing nyaritakeun rek ngarurud harta bana rakyat-rakyat urang pase. Jeung rek ngiwat anakna manor-manor kitu. Lamun kieu carana makapaksa rakyat-rakyat di dinya ku aing rek dibejaan sangkan ariatna bisi nya rek dirurud harta bandana. Leheung ukur ngarurud kana harta bana kumaha lamun seug ngaruksa kana jiwa. Ku aing rek dibejaan kabeh hitung-hitung aing ibadah. Nu males nama ti saha we cenah eta diri aing diperlukeun ngabantu teu nanaon sanajan tepi ka diri aing korban oge. Demi ngabela rakyat-rakyat nu teu boga dosa. Kitu dina geurentes hate tukang jajalu.
Terus init deui lempang bari gancang lantaran hayang buru-buru tepi kanu dituju tekungsi setengah jam nu jajaluk geus tepi ka hiji pilemuran kasebut pase. Sanajan tempat ayana nu rada lengkob oge teu kurang ku masyarakat atau imah-imah cukup loba. Gok anu tukang jajaluk tetepung jeung saurang awewe tengah tuwuh bari ngelek tolomong leutik. Buka tas balik gacong duka tereka kebon. Reg tukang jajaluk ngarandeg siga nu megatan ka awewe tengah tuwuh nu keur leumpang. Punten ibu, pokna. Maaf Ujang, parasaban ibu mah teu moal duit sapeser-peser acan. Cek awewe tukang, cek awewe nyebutkeun parasaban samarukna mah nu jajaluk rek barang perintah. Sawios ibu abdi ge sanes bade barang suhunkeun mung bade aya taroskeuneun we manag ibu uninga. Aya tanyakeun naon Ujang? Tanyakeun naon? Tanya awewe bari neuteup kana beungeut tukang jajaluk. Eta ibu bade naroskeun dupi lembur ieu teh aya manor kitu. Manor naon Ujang? Buka ari manor naon-naon nama ibu. Ai ngaranna saha? Nu mawi jenenganna mah teu terang mung terang manor na we. Ari manor mah nya aya di dieu Ujang eta manor kontrak ngaranna Pak Emed. Ari kitu aya naon Ujang? Hayong tepang, we ibu sareng aya kaperyogian ka anjeunna dupi bumina palih mana ibu? Itu Ujang tu geuning tu aya nu tangkal nangka kahalangan ku dua imah. Tuh aya panglatan manuk nanyakeun manor Emed. Moal anu bireuk atuh. Cek eta awewe bari tutunjuk nuduhkeun lebah-lebahna imah manor anu katelah Pak Emed. Teu angkat-angkatan gitu ibu. Duka teuing atuh Ujang hayang nyaho we datangan biasana mah sok ka kontrak. Hatur nuhun atuh ibu. Sawangsuna Ujang. Temal awewe terus ngaleos kitu di tukang jajaluk ngaleos. Rek ngajugjug ka imah manor. Tapi ka hiji imah pok tukang jajaluk nanyakeun deui ka saurang budak awewe. Nyai ari bumina pamanor Emed palih mana ucu? Eta mang aya pangelatan. Temal budak awewe nunjuk ka hiji imah duduk janela. Nuhun atuh Nyai. Leos tukang jajaluk ngaleos deui parang aya saurang awewe ngorak keneh tur tegep. Pakulitan hideung santen awak jangkung sampulur anu piurunna kurang leuwih 28 taun. Si horeng anak manor Emed katelah Nyi Hamidah. Randang ora anyaran ditinggalkeun maot ku salakina kakara tutup natus. Ari nurutkeun cek beja salakina maot dipahala ku 3 urang rampog. Padahal dipahala ku anak buahna Lamsijan di antarana si Betok Wasji jeung Karta. Sedeng nu mahalana Wasji nu ayeuna Wasji jeung Karta jadi ngahiji jeung Nyi Mantili samalah keur ditetah di teangan. Keur titah neangan Lamsijan sinengarbut Gobang. Sedengkeun si Betok mah para mitra sadaya ngahijina jeung Lamsijan. Sanggeus anu tukang jajaluk tapi kaburuan imah manor Pak Emed. Pok uluk salam. Atuh Nyi Hamidah nemalan bari ngareret geus sasrak sangkaan Nyi Hamidah nu uluk salam teh nu rek musafir. Kieu mah antosan itu kalarasan aya nu ngintun timbel. Pokna teh bari rek ngaleos tapi teu kebat sabab kaburu anu jajaluk nyarita. Hatur nuhun ece leres abdi teh tukang jajaluk. Nanging dongkap ka dieu sanes bade barang suhunkeun. Bade barang mohon maksad teh peryogi nama aya taroskeuneun. Cek tukang jajaluk sopan pisan. Bade naroskeun perkawis naon, Mang? Nyi Hamidah neuteup harita teh para mitra. Dupi pamanor Emed teh leres kitu di dieu bumina. Leres Ujang malipun bapa dupi kitu aya naon nya? Tema Nyi Hamidah teu leupas tina paneuteupna. Hatur nuhun atuh ari leres mah di dieu kalayan rama euceuk. Maksad mah hoyong tepang we euceuk. Dupi Ujang saha sareng ti mana atunya? Nyi Hamidah talete samalah timbul curiga sok sieun jalma jahat niron-niron nu jajaluk. Wasta abdi mah Japar ceuk panganyerekan abdi mah di kampung. Mun pitatar lemur anir ceuk nu jajaluk si horeng si mana horeng eta teh Japar para mitra. Manehna jadi kata langsara. Japar anakna Abah Rebok teh para wargi sadaya. Japar para mitra sadaya. Anu memang manehanana micinta kahiji istri anu katelah Mantili teh. Atuh atusan sekedap Ujang urang wartosan heula karesan pun bapa nuju di kebon. Leos Nyi Hamidah ini trek nyusulan bapana. Ari Japar harita gek diuk dina golodog teras sanggeus Nyi Hamidah tepi ka kebon nyampah keur ngobrol jeung 3 urang lalaki nu mantuan macul. Rek mana Nyai manor Emed miheula nanya ka Nyi Hamidah anakna. Nah jawe Abah tuh name aya anu jajaluk saurang pamengget naroskeun Abah.
aya nu jajaluk nanyakeun Abah saha kitu. Manor Emed rada ngahulang. Ngangkeun nama jenengan Japar-Japar kitu lemburna ti Anir cenah. Keke Japar. Manor Emed ngahulang. Nah, Abah masa teu boga kawabuhan ngaran Japar urang Anir. Eta aya naon cenah? Saurna palai tepang sareng Abah. Nah, sahanya ngaran Japar teh nya. Asa non teh teu dibere inget. Nya di Abah mah teu boga kawabuhan ngaran Japar. Manor Emed si ganu heran pok saurang lalaki nu mantuan macu nyarita demi katelahna Said. Singna urang tepungan heula mang bising jelema jahat niro-niro nu musafir. Ngani enak keur meujeunna mah eueuh loba rampok. Moh kitu geus karana pancilaka ku salaki Nyi Hamidah di pahala ku tiluan rampok. Oh, nama tu urang ka ari mah heula eta di mana jelmana Nyai? Nuju ngantosan, Bah. Tema Nyi Hamidah. Geus kitu mah Manor Emed balik diiringkeun ku baturna opatan. Bari masing-masing nyaroren bedog. Barang tepi kaburuan nyawe nyampak saurang lalaki keur ngacentul diuk dina golodog teras. Pok Manor Emed miheulaan nanya. Reka saha Ujang? Pokna bari neuteup seukeut kana beungeut Japar. Bade deudeuheus we ka bapa dupi bapa teh leres nu jenengan Pa Manor Emed. Ceuk Japar ngareret. Nya Ujang ari Ujang saha jeung nu ti mana teh? Pasta abdi mah Japar ti lemon Anir, Pak. Tema Japar terus terang. Dupi pamaksadanana Ujang. Maksad mah anu bade disangemkeun we nanging kitu hatur punten. Nuju barang damal diganggu ku abdi Bapak. Henteu. Teu naon-naon sok atuh di jero Ujang. Temal Manor Emed ngalacat unggah ka teras, kitu deui Japar dituturkeun ku opat urang lalaki. Samalah Nyi Hamidah ge unggah kalawan guk-gek dariuk dina kursi. Sawareh mah dina babalean. Langkung ti payun abdi teh ngahaturkeun nuhun tiasa patepang sareng Bapa. Kalayan sakali dina da dihapunten wiratos kumawantun tumarojog tanpa larapan. Maksad mah kieu Bapa, tadi teh kinten-kinten bada lohor abdi sumaba ka hiji pilemburan. Nanging duka naon jenenganana lemurna mah jalaran abdi ge nemean pisan sumaba ka lembur eta teh Pak. Dina hiji bumi nu nengang tebih ka tatangi teu aya nu teu aya sanes. Maksad mah bade musafir abdi teh musafir cai kanu kagungan eta bumi. Mung teu kantos ditepang ngajaran ka kuping pisan ku abdi di lebat bumi nuju ngawarangkong. Nya ku abdi teh teras dikupingkeun di pongpok bumi ari nu ka kuping ku abdi mah eta jalmi teh nuju ngobrol saurna teh bade sumping ka dieu muhun bade ka Bapa Manor. Maksad sareng tujuan bade menutuang putra saurna teh kapancen ku pamingpina. Dipasihkeun nuhun kalayan bade teras ditikah teu dipasihkeun ku nu janten ibu Ramana bade dirurug kalayan hartabana kakayan urang dia bade dicanak sadayana. Sing saha nu wantun ngahalang-halang bade dibasmi cenah kitu. Tungali kitu nya abdi teh enga-enga we ka dieu. Bari sanaos tunda karayap oge Bapa tak kitu maksad simkuring ka dieu teh. Eta mah kantun nyangakeun we ka Bapa percanten bae nuhun bade teu percanten teu sawios-wios. Mung abdi mah derma ngawartosan bilih aya kajantenan. Pokona mah ai parantos diuningakeun mah bobot pangayon timang tarajuna mah aya di diri Bapa sungun. Ceuk Japar ada panjang lebar mere laporan ka Manor Emed kalawan kasaksian ku Nyi Hamidah anakna. Jeung ku opat urang lalaki tatangga Manor Emed. Puguh sakedapan Manor Emed ngaranyug aya bejak kitu ti Japar. Meni ujug-ujug rai pias kitu deui Nyi Hamidah reuwas. Aduh, kumaha tuh Bapak sok ingin seleres we ya ka dieu. Ceuk Nyi Hamidah ngareret ka Manor Emed bapana. Ke Ujang. Ari tempatna nu nyarita kitu teh di mana Ujang? Manor Emed nanya ka Japar. Numawi tadi ge parantos disangkeun Bapa teu acan terang pisan kana jenengan lemurna mah. Mung tebih aya sisi pasir. Tema Japar sajelasna acan nyahoeun ngaran patepatan nu dicicingan ku Ki Bardawi. Kumaha tu Jang Said geuning aya bewara kitu cenah ti si Ujang. Manor Emed ngareret ka Said. Nya ari geus jelas kieu mah kudu caringcing page kancing saringset page ikat atuh mah. Pokona bisa aya siku si bulu-bulu mau ngamuk ka jameta, bisa aya galaga kancana. Eta urang kudu siap sadia pokona mah. Sadia payung sameme hujan. Tema Said. Eta leres Jang kadangu pisan ku Ujang yen anu sasauran kitu teh bade ngaruru ka dieu. Pokna deui nanya ka Japar bari ngareret para mitra. Leres Kang naon abdi satebih-tebih ka dieu kalayan ngawartosan ka pamanor. Sanaos abdi diangkat sumpah oge mangga. Tema Japar luk tungkul deui.
Ayo kieu mang lah. Kumaha Bahadur Gala angkir ka dieu. Kapan sur mang Bahadur Gala teh tila sobat mang mohon rama mang ka almarhum. Oh maksud Jang Said ngangkir Bahadur Gala teh kumaha? Manor Emed ngareret ka ka Said. Nya maksud nyungkeun batosan we ka anjeunna atuh mang. Jalan anjeunna mah kasebat jalmi nu tos masagi tina pangarti. Teu suwung ku ilmu, teu malarat ku katiasa. Malih ku sadayana urang kontrak papan dipisepuh anjeunna teh. Ceuk Said, atuh pok baturna saurang katelah Ardasik mairan malah siganu atoheun naker. Tanya Bahadur Gala mah sina ka dieu we atuh mang. Perkara nu ngangkir-ngangkirna kitu kuring daek atuh. Pira aku diangkir ku mang mah make teu daekeun komo ieu bari saenu piwahyaeun ku sararea. Nya kitu hade atuh iraha Jang Ardasik salsena. Manor Emed ngareret kaki Ardasik. Senajan ayeuna kitu naon pigawe geus beres mah kapan? Ujung atuh mengpung berang keneh bejakeun kitunya. Diaturanna linggih ku mang samalah lamun bisa masing kairingkeun ayeuna jeung Ki Ardasik. Katurek disalun lamang. Ceuk Ki Ardasik juru turun tuluy ngaleos balik ka imahna. Hari nu tiluan araya keneh nying hareupan Japar. Para mitra kaum dangu. Barang harita para mitra sadaya Ki Ardasik ngaleos. Atuh harita tuluy Pak Emed para mitra, Pak Manor Emed nyarita. Ai, Nyai mawa cai atuh ka dieu keur si Ujang. Bios Bapak ulah ngarepotkeun. Henteu Ujang, ke Bapak rek disalin heula nya. Sabab bejas di kebon ieu teh. Mangga Bapak. Tema Japar bari mangut. Harita Mayor Emed ka Manor Emed ka jero. Dituturkeun ku Said pok Said nyarita satengah harewosan. Mang, lamun bisa mah jalma itu ulah sina balik, bisa tahan di dieu. Bisi manehna komplotan keneh nu jarahat, boa ka dieu saolah-olah nyeko kana kaayaan di dieu, tapi kitu ge lain urang nyangka. Lain si Udon urang mah ngaji mah tibatan urang iat kitu. Jadi pokona mah ulah kagok iatna lah urang mah. Carincing page kancing sareng set page iket teh. Mohon Bapak saya nama tahan heula we wios urang ucul tuangeun mah. Mali abdi ge bade sapkopokeun nyangem kitu, ceuk Hamidah mairan kana caritaan Said. Nya kitu hade keun ku mang sina di dieu heula. Perkara sare-sarena kitu sina di tukang we aya kamar kosong lain. Temal Manor Emed tuluy disalin. Ari Said harita kahareup bari nying hareupan Japar. Karepotkeun pisanya ece. Japar ngareret ka Nyi Hamidah nu mairan cai kopi sagelas. Teu ngarepotkeun Ujang mung punten we teu aya lalawuhna nya. Tema Nyi Hamidah nu na gelas dieusi ku cai kopi ngebuleuk keneh. Mangga nyangakeun Ujang. Mangga ceuk. Tema Japar tuluy Nyi Hamidah ka jero deui torojol Manor Emed. Bupi Ujang ayeuna bade teras ka mana Ujang? Tanya Manor Emed gek diuk gigireun Said. Bupi nama ka mana we Bapak jalan abdi mah kasebat imah-imah di jalan su. Jami anar-anar sumun. Tema Japar bangun ajri, parantos kagungan istri Ujang. Bujeng-bujeng Bapak malih acan gaduh calon-calon acan abdi mah. Sarengna desa hapi istrieunana nu kersa ka abdi kasebat jalmi sangsara. Aduh, bujang keneh pangintennya. Leres Bapak, tema Japar pondok. Kieu Ujang, pamileres mah Ujang teu acan kagungan kula warga bari teu kantenan nu dipimaksad. Kumaha pamah di dieu atuh etang-etang reureuh antawi sadinten dua dinten mah ceuk Manor Emed nyanet para mitra. Bapak, isin temenan abdi di dieu mangka ningkayan abdi sakieu pihinaeunana. Sajabati kitu tangtos we ngarepotkeun ka Bapak. Ceuk Japar nemrakeun kaayaan diri sorangan anu memang nya. Japar sakitu pikarunyaeunana pakaian ruwak rawek calana geus tatamalan. Tong kagungan peraosan kitu Ujang, Bapak mah miwarang di dieu sotenan hawatos ka Ujang. Komo kitu Ujang teu kagungan jugjugeun, teu kagungan kula warga. Numawi sangem Bapak mah atos we di dieu etang-etang istirahat. Leres jang lah saena mah di dieu heula, kahiji ayeuna mah parantos burit, sakedap deui ge magrib. Atuh kadua perkawi saporos Ujang tiasa ngajelaskeun ka sepuh ieu Mang Manor. Kaleresan anjeunna teh kudu rencangan uju diangkir, ai kitu mah ku Ujang disaurkeun deui saporos percanteneun kitu anjeunna ge. Ceuk Said mairan kana caritaan Manor Emed. Atuh meunang sawatara jongjongan mah Japar ngahuleng siga nu bingung. Malah ngagerendeng jeroeun dadana. Kumaha atunya? Nah gugu wae kitu panyanetna ti pribumi atawa aing ini ti dieu.
Ari ngararab di dia ngarasa era sasat kaayaan diri aing batan sakieu pihinangeunana. Hari ditolak kalawang aing ini ti dieu, kitu geuning supaya aing bisa nerangkeun kanu keur disusulan. Tapi keun bae eta ngari sakira manehna teu ngarasa hina, henteu ngarasa dirugian, karugian jeung kacicingan ku aing marek diturut we. Kitu gerentes hate Japar para wargi. Kumaha ujang kinten-kinten bade di dieu? Manor Emed nanya deui kana pamadegan Japar. Insyaallah Bapak, upami sakinten teu ngaraos lingsem abdi di dieu. Mung rupina moasa terasna Bapak duka ari sawengi dua wengi mah, tema Japar narima kana pangakuan pribumi. Atuh ujang bili bade beberasi heula mah tuwe dipengker aya tampian, ceuk Manor Emed. Palih mana Bapak aya jaman teh? Itu di palih kidul ujang di Lebak. Mangga sareng akang ujang, akangnya bade ka jaman deui. Cek Said jerut Japar jeung Said turun tuluy init katampian. Ari baturna nu duaan deui baralik ka imahna sewang-sewangan. Kamana tamu teh Bapak? Cek Nyi Hamidah nanyakeun bari nutupkeun jandela sabab geus magrib. Katampian heula jeung Ki Said. Padahal upami aya raksu kanu tos teu kaange mah pasikeun we Bapak hawatos mangkaning anggean anjeunna meni rarawe kitu. Serang lancingan ditamal deui. Nyi Hamidah karunyaeun kana kaayaan Japar. Nyakeun engke urang neangan sugan aya nu geus teu kapake ku Bapak. Ari si mah geus balik aca Nyai. Teu acan Pak, rupina mah sakedap deui ge pamung panginten ngadon netepan magrib di ditu. Tema Nyi Hamidah moloyong ka dapur rek nyengeutkeun lampu tempel paragi di dapur. Ari Manor Emed harita ngahurungkeun patromak sanggeus hurung tuluy dikaitkeun di tengah imah. Sedang Japar balik tas di tampian ngadon ngajejentul we di teras para mitra. Taksiran rek asup teu wani. Ngarasa eraku pribumi ngan hadena. Nyi Hamidah harita teh para wargi mukakeun panto ngeloa tina lawang ningali aya Japar keur ngajejentul sorangan. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Harita para mitra sadaya Hamidah tuluy nanya, "Har geuning aya ujang parantos ka jaman ujang?" Cek Nyi Hamidah. "Parantos ceuk." Tema Japar tetep nyebut nage ceuceu, sok padahal lamun ningali kana rupa jeung tangtungan. Umurna luhur keneh Japar. Dilebat atuh calikna di luar mata sonten sareng angin deui. Sok kalebat ngalih. "Saha Nyai?" Manor Emed nanyakeun. "Ya si ujang panyanten abdi mah ditampian keneh Abah." Ngalih ujang calikna kalebet tong di luar tiris. Mangkaning di dieu mah hawana tiis kawan tuha bapa gunungan atuh, cek Manor Emed. Bus Japar ka jero kitu ge meuni siga nu era nakr. Meuni teu sirikna popoyong kodan. Tadi dieu calikna ujang, pokna deui gek Japar diuk beri teu weleh tungkul. "Saena mah sina tuang heula atuh Bapa, da itu tos disayagikeun ku abdi di pawon." "Ih, syukur atuh ai Nyai hideng mah. Sok ujang tuang heula ka ditukeunna teu aya rencangna oge lah." "Kumaha atuh nya Bapa janten ngarepotkeun we ka sadayana abdi teh." "Henteu ujang teu. Teu ngarepotkeun naon-naon, jajabkeun atuh Nyai ka ditu." "Ujang terase kapengker." "Mangga atuh Bapa sakantenan." "Mangga ujang sok sing jongjon. Pugumana barudak keur ka pasir ieu teh." Temal Manor Emed leos Japar dituturkeun Nyi Hamidah ka dapur. Bener we geus disadiakeun sangu meunang ngalas jeung deungeunna. "Mangga ujang nyangakeun nya. Mungpunten we teh aya rencangna nu sae geuning di dieu mah nya." "Kedah kumaha euceu ieu seueur rencangna mangga atuh euceu ditampi." "Mangga ujang mangga." Tema Nyi Hamidah para wargi sadaya. Harita teh membari ngoloyong di ka jero malah kebat asup ka kamar ngalaksanakeun salat magrib. Kitu deui Manor Emed salat di kamar sewang-sewangan. Waktu Japar keur dahar berai panto dapur muka ana direret ku Japar. Si horeng saurang awewe tengah tubuh tayalian pamajikan Manor Emed. Demi katelah Ibu Sarni kakara balik tas ngalongok anu gering. "Ibu, mangga tuang," cek Japar. Mangga ujang lajengkeun." Temal Bu Sarni siga nu kaget. Dumeh aya jalma anyar pinanggih pakaian rubat rabet teu kungsi tatanyangan bus ke Bu Sarni ka jero. Pareng Manor Emed harita salatna geus rengse kaluar ti kamar. "Abahna, ari itu saha keur dahar di dapur pakaian roak rawe kitu? Jelema ti mana cenah teh?" Ibu Sarni nanyakeun ka Manor Emed.
jalma tukang jajalu kali heug manehna ka dieu ngahaja ngabejakeun ka Abah. Yen manehna tadi cenah di lemuring teuing di lemur naon, manehna ge can nyahoeun lemur-lemurna mah. Cenah ngadenge caritaan di salah saurang jalma rek ngadatangan ka dieu. Maksudna mah rek menta si nyai cenah. Menta si nyai? Kumaha mah rek dipenta kawas ka anak hayam we? Heuh, maksudna mah rek ngawin si nyai. Lamun si nyai teu daekeun, pokona mah manehna cenah rek kakerasan. Atawa ku urang teu dibikeun cenah anak buah rek nu menta si nyai teh rek ngarurug ka dieu bari hartabana urang dieu kabeh rek dirampas. Kitu beja ti budak anu ka dieu teh mana ceuk Manor Emed nyaritakeun satarabasna. Teu didingding kelir di sinang siloka sing sakur anu digambarkeun tadi ku Japar. Aduh kumaha atuh abahna, ka mana urang kudu nyingkur aya beja kitu mah. Busarni ujug-ujug reuwas we. Tong waka reuwas-reuwas mana Jang Ardasi keur neangan Bahadur Gala ke kumaha manehna we. Lamun ceuk Bahadur Gala kudu nyaringkah heula urang di dieu kakara nyaringkah. Hari di naon teh dicarek mah entong ngan urang kudu iatna ceuk Manor Emed gero ti luar sadasora lalaki uluk salam. Tayalian nu katelah Bahadur Gala kairingkeun ku Ardasi. Sampurasun kulan. Pokna Pol Bahadur Gala meni badag ngumang kana dedeg pangadeg. Jangkung gede beungeut budi amprotan kumis baplang make calana batik kampret bodas di solenang sarung polekat kalawan ditotopong. Rampes temal Manor Emed bari mukakeun panto. Mangga Abah calik calageul. Bahadur Gala sasalaman. Pangestoba sawangsuna kumaha di ditu. Barokah dina waktu ieu mah. Nyai cager. Alhamdulillah waktu si Abah. Oh syukur ari calager mah. Ka mana Nyi Midah? Ya Abah, Nyi Midah. Kah mak tema Nyi Hamidah ti kamar. Ya aya si Aki. Ini Aki damang ki. Nyi Hamidah nyolongkrong sasalaman. Cager waktu ieu mah. Mani geus heueuh tara kagirang atuh. Kumaha Aki dara repot wae. Ada meleut tentunya sakali anjeun ieu jang keur Ki Ardasi. Mangga mak. Leos Nyi Hamidah ka tukang parang harita Japar. Daharna geus rengse. Kami deui jang. Parantos cekap ceuk. Tema Japar leguk minum cai entehan. Ari Nyi Hamidah harita ngawadahan gula kopi 3 gelas. Aya naon euy Emed euy, bieu Abah keur kakadengan dipangkeng datang ieu Ki Ardasi. Cenah Abah kudu kairingkeun ayeuna atuh Abah teh ngarasa kaget burit-burit anu neang. Aya naon cenah teh? Bahadur Gala mungaran tumanya. Bari suku sabelah ditaekeun kana kursi da geus kitu biasana diukna teh sok sila tutug bae. Teu kitu sok tumpang sila sabelah. Nah tah can dicaritakeun ku jeung ku Ki Asik Abah. Manor Emed ngareret ka Ardasi. Acan cek tema Ardasi para mitra. Nyaeta ku Abah ge ditanyakeun aya naon teu nyaritakeun ngan dihaturan linggih we ku ilaing cenah kitu. Cek Bahadur Gala. Pungguhnya keita Ki Abah ye anu langkung ti payun ngahaturkeun nuhun kana kasumpingan Abah. Kalian ulah kirang-kirang ngahapunten ku sim kuring diangkir. Tadi teh waktu sim kuring di kebon jeung barudak limaan trojo Nyi Midah ngawartosan yen anu jajaluk naroskeun sim kuring. Atuh sim kuring teh sakedapan mangahuleng engawe carios teh wangsul sareng barudak. Tos tepang lajeng sim kuring naros jenengan eta murang kali sareng lembur matuh banjar karang pamidanganana ngangkeun nama jenengan Japar. Nyanyeuna ngawartoskeun nguping cariosan ti salah saurang jalmi. Saurna bade sumping ka dieu maksana wade mileungkeun ka Nyi Midah. Saur teh upami Nyi Midah kersaeun kalayan kawidian ku sim kuring sareng ku biangna tangtos bade teras ditikah. Sawangsuna upami Nyi Midah nolak kalayan sim kuring teu kaidinan, anak buahna bade ngajorag ka dieu kalayan hartabana urang dieu sadayana bade dirurud tah kitu saur murang kali dikanu ka dieu teh Abah. Ceuk Manor Emed ngajelaskeun sakumaha caritaan ti Japar. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Para wargi sadaya. Harita para mitra barang Bahadur Gala ngadenge katerangan ti Ki Emed.
Atuh tuluy nyarita kekelanan ari nu bare beja di mana teh jelmana. Itu di pengkerbah nemege tos di pasian tuang ku Nyimida. Cing cenah ka dieu atuh, Nyai. Ceuk Bahadur Gala teu hararese harita Nyi Hamidah sanggeus mairan cai teh ngoloyong ka dapur. Kasampak Japar keur ngajejentueun nying hareupan hawu. Ujang, ngalih calikna kalabat itu disaur ku pun bapa. Ceuk Nyi Hamidah nitah pindah ka jero. Ieu angheul acukna sareng lancinganna lungsuran ti pun bapa. Pokna deui Nyi Hamidah nyodorkeun ka meja jeung calana sonto godel kene. Hatur nuhun euceum mangga abdi bade ngagentos heula acuk. Japar meuli siga nu atohna keur dibere pakaian lungsuran ti Manor Emed. Nyi Hamidah ka jero deui gek diuk ngareneng jeung Ibu Sarni indungna. Sanggeus Japar ngaganti pakaian kudu bener koloyong ka jero solongkrong sasalaman ka Bahadur Gala. Tayeu tamu teh Abah, Manor Emed nunjuk ka Japar. Oh iya mangga Ujang jalik Ujang, ceuk Bahadur Gala. Teu hararese Japar diuk digireun Ki Ardasi. Saha gagasi teh Ujang? Bahadur Gala nanya ngaran bari neuteu. Wasta abdi mah Japar Abah, teh mana bari tungku. Ari pamatuhan di mana Ujang? Ti lembur Anir Abah. Anir mana? Anir rebakeun nagreg nu jalan ka Malangbong. Leres bah, tema Japar ponok bari teu weleh melenguk siga nu serab. Rek nempo beungeut Bahadur Gala sabab katingali meuni perenges naker. Nyedak ieu Ujang, Abah teh kadatangan ku ieu nu jadi dulur. Cenah Abah kudu ka dieu, nya bieu Abah geus meunang katerangan yen kasemahan ku Ujang kalawan mau beja kitu. Cing pok caritakeun ka Abah. Ngarah leuwih jendre naon anu kareungeu kekecapan ti jalma nu nyarita jeung naha Ujang apal kana nyari nu nyaritana, lamun apal saha ngaranna jeung di mana padumukanana. Ceuk Bahadur Gala bari neuteup ka Japar nu keur tungkul kawas bueuk meunang mabuk gade gado meh antel kana dada. Numawi kana rupina mah teu terang bah jalaran abdi teh teu kantos tepang mungku abdi dikupingkeun kasauranna mah dipongpok hiji bumi nengang. Eta naon cenah caritaan anu kareungeu ku Ujang teh? Ceuk Bahadur Gala talete. Atuh teu hararese barabat Japar ngajelaskeun sakumaha para mitra sadaya anu geus kanyahoan ku manehanana, anu geus dibejakeun waktu ti heula mung hanyakal waktosna kawujeng seep. Rupina dugi ka dieu bae heula carios nyambung nuju dueuna para mitra Gobang Nagasakti.